Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji sareng syukur hayu urang sangkeun ka Gusti Nu Maha Suci margi barokahna urang tisa kempel ngiru di ieu tempat kalaya sehat walafiat. Sampurasun wilujeng samping ka para tamu undangan. Kalau keluarga ageng tur wargi-wargi sadaya dinten ieu mangrupikeun dinten anu katiga bangdana. Sabab urang bakal nyaksian ngahijina dua asli dina bangkatan suci. Garis bisang Kang Hafiz, dinten ieu urang bakal nyaksikan akad nikah neng Titi sareng Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagitan ke sumping di payunan pantau utama tinggal sakulang wargi mawa kadede nyanda kasih dipasrahkan ke keluarga calon pengantin istri. Semoga kalau pulang calon pengantin istri hayu urang papangan calon menantu kelayangan kabu kanggo paru tamu mangga urang saksikan upacara mapa pengantin anu baris di pring ku adat Sunda. Atur nuhun ka Bapak Agus salanjutna hayu urang dangukeun walungna di pihak keluarga istri anu bade ditepikeun ku Bapak Agus perwakilan Siti. Hadirin dodaya ayo urang nicek karena acara anu paling sakral nyaeta akad nikah luteh buntung janji anu bakal ngarobah segala jantan ibadah. Sumangga ke petugas di KUA Kecamatan Bekasi Bapak Agus waktu sareng tempat disanggakan tikan mandu jalana akad. Kayaknya dia pakai helm dah. Alhamdulillah barakallah ayu neng Titi sareng Kang Agus patos saya jantan pasangan salaki pabajani di payun hukum tur agama. Satecan urang suka bunga hayu urang sakedap ngarasakeun dadana kanyah sepuh urang saksian acara sungkeman ieu mangrupikeun tanda bakti sarta nyuhukeun ngindupikeun ngambah sagara rumah tangga nu enggal. Puntunan acara akad nikah parantos cengse kalengan lungsur langsar hatu nuhun sundaya pihak anu parantos ngabantos. Simpuring nami dastan sareng rekan simpuring dastan gada kamunten bilih aya cariosan anu kirang marana dina manah wilujeng ngarasakeun jamuan tengen anu parantos disadiakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.